Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Si Geor, Yasana, Kang Heri Supriyadi. Pihatur reubu nuhun oge kaasadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak manfaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Sareng mugia katampiku sadaya kadang wargi, sok sanaos sieu carios Sunda buhun. Mangga nyangga keun. Si Geot bagian ke-70 genep. Aya naon pangna nepi ka diangkir ka akaraton teh, jang sodik, tanya Emma Oyo, sang geus rada seubeuh ngawangkong keun perkara si kelabang jeung tilu baladna. Ari jang opan teu kungsi nyarita keun, kitu? Pan geus apaleun? Mang Sodik malah malik tumanya. Basa tadi oge geus rek nyarita keun pisan si opan teh, ngan kaburu loba warga anu daratang. Mani capek nyang harupan semah anu sakitu loba teh ceu-ceu maah, teu tuman meureun. Oh, kieu, je. Keun bae ku kaula. Salah saurang abdi dalam gancang nyeleun keung, mangsa Mang Sodik rek ngamimitian pisan cacarita. Malah siga nu bungah Mang Sodik maah, gancang bae unggeuh. Barabat weh geus kitu maah eta abdi dalam nepi keun Dewi sakur-sakur kekecapan Prabu Purwita, anu merdih sangkan Mang Sodik daek ngawin keun Nyi Rukmi ka ajang opan, sarta sakabeh waragat hajatanana dijamin ku pihak karaton. Nepi ka molohok Emma Oyoh oge ngadenge kitu maah. Tah, kitu, ce. Jeung kabeneran Dewi ari ceok Mang Sodik maah, Nyi Rukmi teh samemehna oge geus balaka, yen dirina neun-deun hate ka ajang opan. Abdi dalam mungkas carita anana. Beng. Asa ngapung ngawang-ngawang ti keun jang opan maah mangsa ngadenge yen Nyi Rukmi geus nembrak keun rasa ka anu jadi kolotna teh. Gambaran endah dumadakan pating kolebat dina sawangan, nembung keun kabagja mangsa dirina geus bisa ngadahup jeung awewe anu teu weleh cumantel dina rasa. Kumaha ari jangopan, geus siap kira-kirana, tanya Mang Sodik siga anu hayang masti keun, sok sanajan geus nyaho kana jero-jero anana hate eta jajaka. Heu, seja ngiringan bae ari abdi maah, Mang, tembal jang opan siga nu semu era. Alus ari kitu maah. Samulangna ka imah, engke ku mamang rek sagancangna di tepi keun ka si Rukmi. Har, caan balik ka imah kitu jang Sodik teh. Emma Oyoh rada terung.
Acan, data di teh kaburu aya warga anu raribut, ngabejaan yen aya kejadian di ieu tempat. Buru-burui dijujuk, da siun kumaha onam. Geuning teu tarumpak kuda. Kana kuda eta oge, ngan ari kuda-kudana maah langsung dipangmawakeun ka imah puring, kudua abdi dalam anu sejenna. Ari geus dikitukeun maah hema oyoh oge tibang unggut-unggutan, henteu ukung si tatanya Dewi. Kusabab geus pauting teuing, antukna maah Mang Sodik jeung tilu abdi dalam guragiru aramitan. Rek marauting di imah Mang Sodik cenah tilu abdi dalam oge, da ari langsung mulang ka karaton maah carape, jaba geus hayang sare. Tibang bisanya tujuan bae ari ema oyo jeung jang opan maah, darek nitah sina maruting di dinya oge ngarasae raku kaayaan tempatna. Saleosna Mang Sodik jeung tilu abdi dalem, ema oyo jeung jang opan oge teu kungsi ngawarangkong Dewi, kebat bae pating koloyor ka kamarna sewang-sewangan. Tisaprak minum ubar ti si geot anu dibikeun ku jang opan tea, ti poe ka poeena teh kaayaan nyimas ningrum ningkin jag-jag bae, sok sanajan ari awakna mah teu ujuk-ujuk ngeusi Dewi kawas bihari. Puguhi perkara eta teh jadi kabungah anu pohara gedena pikeun kulawarga Prabu Purwitamaah. Atuh ku geus cageurna Dewi nyimas ningrum teh, bejana oge estuning gancang pisan rekabna. Dina waktu anu nganukur sakeudeung, Sapurajaya maah geus arapalun kabeh. Bisa gigireun milu mangbungahkeun ku cageurna Dewi anak raja, ngaran si Giot oge dumadakan jadi bahan kacapangan jalma rea. Mangrupaning pamuji, meh dina unggal riungan pating suliwer tina letah warga, ngawakilan kareuus anu padedet dina hateena. Teu satik anu narambah hantur ngareka carita, sangkan mingkin resep kadengena. Antukna mah beja anu ngan ukur sajengkal teh manjangan jadi sadeupa. Lila kulila, beja ngeunaan si Giot oge teu burung nepi kana ceuli raja anu kiwari keur ngawasa wewengkon walanggeni, nyatana Prabu Ruswana. Kudu sagancangna ditalungtik, bisi eta jajaka anu ngaranna si Giot teh salaku panglima nagatea, ceuk Prabu Ruswana, mangsa ngariung jeung puluhan abdi dalam dirohangan utama. Bakat kukasiunan meureun, panyangka Prabu Ruswana maah langsung teka abelah dinya wisanggeusna ngadenge perkara kasakten si Giot anu pabeja-beja sarta geus meunang narambahan teh. Kedah milari ka mana, Kanjeng Prabu? Margi, saurna maah ti kawit kawentar oge, taya Dewi jalmi anu kantos pendak sareng eta jajaka. Kipatih Bangkarjaya neuteu prajana. Arisya, ngaranna oge neangan atu, beleguk nya ka amanawi, nu penting mah kudu kapanggih.
langsung cicing Kipatih Bangkarjaya oge ari geus dikitukeun maah. Urang cobian peleng heula, Kanjeng Prabu, supados puguh wewengkon anu badie dipaluruhna, ceuk abdi dalem Mangkuranda. Red, abdi dalem Mangkuranda ka abdi dalem Jalamarta. Anu diretna tibang unggo. Koleset, nu duaan pindah diupna kana amparan karpet, ngadon sarila pahareup-hareup. Sanggeus katembong kunyam-kunyem heula sakeudeung, reup duanana meureum pun panon, kalayan sapasang dampal leungun anu dirapetkeun dina hareupeun dada. Prabu Ruswana jeung anu sejenna maah tibang narempokeun bae. Gebur. Taulila antarana, di antara dua jalma anu keur sarila teh dumadakan aya cahya beureum anu ngempur ngawujud buleudan. Tapi taulila, parum Dewi. Mangsa eta cahya parum teh, katembong abdi dalem Mangkuranda jeung abdi dalem Jalamarta mah buragiru waswes-wos Dewi, mapat keun jang jawokanana. Gebur pes. Nepi ka aya sababaraha kalina, cahya anu ngempur beureum sarta ngawujud buleudan teh antukna maah pes Dewi, henteu bisa mere gambaran. Tarang abdi dalem Mangkuranda jeung abdi dalem Jalamarta katembong geus renungku kesan. Ampun, Kanjeng Prabu, henteu tiasa dipeleng eta jalmi teh. Sanggeus sababaraha kali nyobaan teh, antukna maah abdi dalem Mangkuranda oge nyerah. Goblok, eueuh kabecus, siah. Prabu Ruswana siga anu pohara keuheuleunana. Teu wani nembal, dikitukeun teh abdi dalem Mangkuranda jeung abdi dalem Jalamarta maah tibang bisa tarungkul, sarta anu saterusna maah dariuk Dewi dina korsina. Teang gimawar ireng. Prabu Ruswana ngareret ka patihna. Teu diengke-engke Dewi, sanggeus acong-acongan nyembah heula teh guragiru bae Kipatih Bangkarjaya ninggalkeun eta rohangan. Henteu tumpak kuda deuih, mangsa geus ngaliwatan panto gerbang teh guragiru bae gujlang-gajleng jojorelatan, muru ka ahiji leuleweungan. Dina waktu teu lila-lila teuing, antukna maah Kipatih Bangkarjaya teu burung anjog ka hareupeun panganjrekan Nyimawar Ireng. Nyimawar Irengna, aya, tanya Kipatih Bangkarjaya ka Cenengsi, anu harita kasampak keur beberesih di buruan. Nuju ka tempat latihan, Kipatih, tembah Cenengsi, kalain basa awak anu pohara pisan rengkuhna. Jorelat jeleng. Teu kungsi tatanya Dewi di mana-manana da geus apal meureun, geus kitu maah harita keneh Kipatih Bangkarjaya jojorelatan ka abelah kulon. Bubuhan gerakanana anu pohara pisan cepetna, dina waktu anu ngan ukur sakeudeung oge Kipatih Bangkarjaya geus anjog Dewi ka tempat nu dijugjugna. Bareng serok teh, kasampak Nyimawar Ireng keursila dina ngajempratna hiji batu, ngadon nempokeun si suta anu harita keur ngajega dina kaayaan paureum, kalayan dua dampal unggeun anu dirapetkeun dina hareupeun dada. Cicing heula, ceuk Nyimawar Ireng bari ngareret heula sakeudeung, mangsa Kipatih Bangkarja geus sapok-pokeun rek nyarita. Antukna maah Kipatih Bangkarjaya oge jadi nurutan Nyimas Ireng, ngadon neu teup si suta anu masih keneh dina sikep asalna. Wer. Teulila antarana, katembong wujud si suta dumadakan robah jadi haseup hideung, sarta muterlir angin puyuh. Wer, suwo. Eta haseup hideung mumbul ka awang-awang, ngadon muter ka kalayangan. Wer, seot, jelek. Geus kitu maah haseup hideung teh nyirorot tarik pisan,
sarta antukna maah robah dewi wujud jadi jirim si Sutanu samemehna. Hahaha. Hahaha, bener-bener calakan maneh maah, Suta. Nempo kitu, Nyi Mawar ireng maah nepi ceu-ceu leuteukan sarta nembong keun paroman anu pinuh ku kasugema. Buahaha, uing oge geus bisa ayeuna maah, Nyai, buahaha. Sajeroning babarakatakanana teh, paroman si Suta oge siga anu pohara pisan bunga heunana. Ari Kipatih Bangkar Jaya, kita di oge tibang nempo keun bae, sarta meus-meus umbut-umbutan mangsa nyaksian eta kajadian. Hahaha, alus, Suta. Jung, ayeuna mah giuran neangan mencek ke urkaula teh. Heu, Nyai. Raup peleduk puer. Sanggeus paurum heula sakedeung teh, jirim si Suta robah dewi jadi haseup hideung, sarta anu saterusna maah muter lir angin puyuh, ngajauhan eta patempatan. Sangilesna haseup hideung, red, Nyi Mawar ireng ka Aki Patih Bangkar Jaya. Aya naon panganepungan kaula? Nyi Mawar ireng mimiti nalek. Di piwarang ku Prabu Ruswana, Nyai, saurna teh diantos di karaton. Rek naon, cenah? Bade miwarang mang melengkeun jalmi anu jenenganana si Geot, Nyai, margi ki mangkuranda sareng ki jalamarta maah henteu mampu haun. Geus ngedenge bejana kaula oge perkara jelema anu ngaranna si Geot teh. Berarti, lumayan luhung pangartina matak si mangkuranda jeung si jalamarta teu mampu heun meleng oge. Sumuhun, Nyai. Kanjeng Prabu maah sapertos anu kasiunan pisan nalika munggaran nampi eta iberti si Ujat teh, saurna maah bilih jalmi anu nelah panglima nagatea. Tetela geuning, sumber beja anu katarimaku Prabu Ruswana teh ari asalna maah ti si Ujat. Pikeun sakedapan maah Nyi Mawar ireng tibang neu teuk bari katembong semukurang kerung, siga keur aya nu dipikiran. Kunaon, Nyai? Kieu, Bangkar Jaya. Kapanan puting tadi teh mangsana purnama. Harita, pusaka kaula teh hurungna leuwih batan samemehna. Hartosna,
Hartina, Panglima Naga teh geus bener-bener deu keut, sarta dina waktu anu moal lila Dewi oge baris ngamimitian ngalaksanakeun pancena. Sanggeus ngadenge kekecapan si Ruswana anu cikeneh ditepikeun ku maneh, kaula oge jadi ngadadak inget kana kekecapan salaki dina mangsa baheula. Kumaha saurna teh, Nyai? Ceuk salaki kaula, heuh eta oge nepikeun Dewi bejati nuwuh jadi guruna, cenah maah ciri-ciri Panglima Naga teh bisaun mubaran sagala panyakit, sok sanajan geus sakumaha parnana. Janten maksudna, heuh sanggeusna ngadedenge kekeun beja yen anakna Prabu Purwita teh bisa cageur Dewi sanggeusna diubaran ku jajaka anu ngaranna Si Giot. Kaula oge jadi boga panyangka anu sarua jeung si Ruswana. Pikir wiku maneh, tong boroning jalma biasa, dalah tabib-tabib pilihan kerajaan anu geus sakitu lila ngurus si ningrum teh, saurang oge taya nu mampuh nyageur keunana. Pikeun sakedapan, Kipatih Bangkarjaya maah tibang hulang-huleng. Tapi teu lila kituna teh, antukna maah umbut-umbutan. Ari si ujatna, masih keneh aya di karaton. Langsung dipiwarang mancen Dewi ku Kangjeng Prabu teh, Nyai. Malih maah garwa sareng putrana oge dicandak, da saurna teh ngarumas ari sagala kedah ku nyalira maah. Muhun, maksad teh perkawis popola, nyeu seuh sareng pada melan istri anu sanesna panginten. Gimawar ireng katembong ungut-unggutan sakeudeung, sarta antukna maah pok nyarita Dewi, keladagoan sakeudeung, kaulah hayang ngabuktikeun heulaku sorangan. Sanggeus ngomong kituna teh, kusiwel, Nyimawar ireng ngaluarkeun pusakana. Raup, meureungpun sapasang panon, sarta kunyam-kunyem mapatkeun jampe pamakena. Tibang nempokeun bae ari Kipatih Bangkarjaya maah, bari meus-meus neurewen cidu, mangsa paniu teupna iung teup kana sapasang pinaraup anu sakitu pakaruyunana. Gebur. Teulila antarana, katembong aya cahya hejo anu nyebrot tina gagang pusaka anu harita keur dikeu-keuweo ku leung-leun katuhuna Nyimawar ireng, sarta antukna ngawujud mangrupa buleudan. Pes, kaburu pareum, eta cahya teh henteu kungsi mere gambaran anu dipikahayang. Gancan Nyimawar ireng nyobaan Dewi. Tapi, kitu jeung kitu bae, sanggeus aya kana sababaraha kalina dicobaan oge, cahya nu ngempur hejo teh malah pes Dewi, henteu saluyu jeung harepan.
Yakin kaula maah, yen eta jajaka anu ngaranna Sigiot teh tayalian panglima nagatea. Sabab, ngan ukur jelema anu mibanda pusaka pameruh naga anu moal bisa dipeleng ku gagaman kaula maah, ceuk Nyi Mawar Ireng. Janten, Sigiot oge mibanda pusaka anu sami? Ari wujud pusakana maah bisa beda, ngan kaguanana sarua, pikeun meruh keun bangsa naga. Dikitu keun teh Kipatih Bangkar Jaya maah tibang unggut-unggutan. Jungwi ayeuna maah geura balik. Kaula maah moal milu dageus pugu. Tapi, teuing isuk atawa pageto, kaula oge rek nepungan si Ruswana. Mangga atuh, Nyai, upami kitu maah abdi bade sanggalna amitan bae. Sanggeus Nyi Mawar Ireng nembalan kumdo, harita keneh Kipatih Bangkar Jaya maah gujlang-gajleng jojorelatan ninggal keun eta patempatan. Jadi panasaran aing oge, sakumaha rongkahna tingkatan kasakten eta jajaka anu ngaranna Sigiot teh, gerendengana Nyi Mawar Ireng, sarta anu saterusna maah ngadon hulang-huleng di eta patempatan. Dina mangsa anu sarua, ari Sigiotna maah harita teh keur-peureum di rohangan hiji kamar. Enya, ngadon meuting Dewi di imah batur sigana maah. Tapi caan tibra, data ulila antarana oge katembong Sigiot beunta, sarta anu saterusna maah ngadon ngahep-hep ngadedenge kekeun wangkongan, anu asal sorana ti palebah patengahan. Hayang kumaha Dewi, da ari sabenerna mah sakur manusa anu gumelar ka alam dunya teh geus manunggaling kaula Gusti. Ngan pedah, sok loba jalma anu poho kana sajatina diri, ceuk sora aki-aki ti patengahan. Jep, pikeun sakedapan mah jempling, ngan ukur kadenge raingna sora jangkrik jeung cihcir anu teu welah satia mapaesan wanci pauting. Lamun hayang ngarti kana perkara manunggaling kawula Gusti, teu kudu hese-hese neangan conto jeung buktina maah. Tah, eta seupan waluh salah sahiji contona, antukna maah kadenge Dewi sora aki-aki anu nyarita. Teu acan ngartos, Ki, ceuk lalaki, anu kadenge tina sorana maah kawilang ora keneh pisan. Matak oge boga uteuk teh kudu dipake mikir, pampangna pisan maah kudu dipake mikiran kan sakur-sakur ciciptaan nu maha kawasa. Pek, inget-inget ku hidep. Eta seupan walu, ari ceuk pangambeu maah seungit. Terus ceuk panon, katembongna mata kuru. Ceuk letah, amis, cenah. Ceuk tikoro, genah di teorewina. Ceuk beuteung matak seubeuh. Kana sakabeh awak matak jag-jag tur tanagaan. Ngahiji dina kacindekan, atawa manunggaling dina hiji kecap anu disebut ngeunah. Tah, kudu bisa ngahiji keun sakur-sakur rasa nu eta dina sikep ka Gusti oge. Masya Allah, hatur nuhun pisan, Aki. Pikeun sakedapan, ngan ukur kadenge sora anu ing sreuk-sreukan. Teuing kunaon, mangsa ngadedenge kekeun eta wangkongan teh Sigiot oge bet dumadakan beruus cimata. Waktosna seek. Caat hanca. Urang simpen di handeuleum si paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di komen, atanapi di share manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Ka anu gareulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja. Mangga dangukeun carios nyambung bentang pasantren. Nu tos sarepuh gengadangu carios ieu maah bakal kabawa asa ngora Dewi. Kangge nu resep cerita silat.
Mangga dan Bukeun Amjar lawan Raja Bangsat Sareng Rawarontek di channel YouTube Mang Augustin.